wae beng. Kieu wae kumaha tuh? Rudat Rudet kumaha? aya masalah we teu betah gawe ge. Geus keluar atuh ari rudet mah, sarua urang ari rudet mah, urang mah dibawa enjoy we. Ngan bingung beng euy, urang teh gawe teh. Karena urang teu gawe kumaha tuh da euy. Gawe naon deui atuh da lalieur euy, bingung. Mun aya pigawean deui mah nu lain. Urang geus teu betah euy sebenarnya mah euy. Aya di pagawean di babaturan maneh daek. Nu benar beng. Asli serius urang asal kuat teh deuk. Alah, itu karena raon si dua kolor. Gak ada gajah dogi sawah. Ah, ku aing lang heureuyan. Nah, ieu aya ku aing mah dogeun ah. Parusing si monyet teh saya teh. Diberi ku aing. Tadi dia meureun aman euy dangos jauh. Sampai kieu euy. Beng, itu meureun jelema. Oh, da itu make baju hideung. Itu teh beget ada hideung. Sia kayak tadi nimul aing teh. Naon maneh ngajagar urang? Maneh tadi nimul aingnya. Tuh, itu apa? Ngaku sia. Bae, nu duka urang mejakeun Pak RW. Rapu. Euy, teu rapal teh ya. Kehede. Asli teu apa? Wah, Aslina tadi tadi urang mah di dieu. Teu percaya masuk we wani ngariungkeun jeung lebay. wah ngaku sia. Naon nu duka urang? Sia ngelonyek. Umat. Nah, umat. Matak datang bangun sia teh. Aing tuh boga salah jadi disurungkeun. Oi. Kali emang oi. Oh, lieur aing teh nyaona naon. Si dua kolor aing teh apa naon disurungkeun. Aya nama aing rek ngadu kolot-kolotna. Ah. Sisa kung, sisa beng. Maraan ah. Emang ini bener cek batur namanya merkosa budak bau. Ciksa boy eta teh. Cek beja we. Ya si Adul merkosa budak di bawah umur. Orang reuas adanya lagi mana apa orang mana sepepoena. Urang mah teu merkosa budak di bawah umur, tapi urang merkosa budak di bawah ranjang, boy. Surak kene tuh. Mereka mana anjing keneh geus dangdan segala rupa segala dipake. Apa Ari? Api apa neng teh mau kuliah? Aduh dek berangkat kuliah aduh papina ge keur teu boga acis di ieu teh. Coba dek ngasol lagi rada malales. Ari teu init ngasol papi teh butuh. Ari ini tunduh. Aduh bingung ke papina ge ngunyak anyuk elak itu kata kakak. Gusti nu agung. Wios we api dan neng ge gaduh aci semua amun api terlaras semua ulah angkat wehnya di bumi wehnya bobonya. Lain alim usaha lain hoyong bobo wae. Da ari usaha mah nomor hiji. Kayak bade papi bang makan dari mana nggak punya uang mapan papi teh usaha teh nomor hiji.
Papi mah pasti ngasol mah semangat wae, nggak mungkin kata semangat tuh neng. Papi mah kudu semangat wae dah urusin dua neng lalu tikannya. Nya atuh pi kitu mah papi cing lancarnya cing sehat nitip we si ade neng angkat heula nyapinya. Assalamualaikum pi. Kumsalam neng kade titi DJ hati-hati di jalan. nya ayah urang ayah enak mah di dia gini di kebon. Ya mes nih lo masih goblok. Tinggal lo sama lo. Mana kunci? Kunci. Pohon dari kolot mah. Iya ya. Ka mana ya kieu? Gawe bah tuh. Oh, ka adewe atunya sing hati-hati di gawena. Oh, tuh bahnya yuk. Hati-hati jalur anu. Bah. Ini gawe tadi mana? Can gawe boy kerneangan ieu teh. Karena bener. Beneran. Aya lowongan itu keur aya lowongan. Di mana boy eta teh? Di luar negeri di itu tuh di Hong Kong. Di Hong Kong. Naon persyaratan anak? Aya persyaratan mah teu make ijazah sih. Naon atuh? Kan ukur make foto hungkul. Ukuran sabaraha? Ukuranna mah ukuran 3x4, fotona mah. Sabaraha siki eta teh boy? Fotona mah 2 karung. Anjir. Urang aya perlu euy. Tapi neangan ojek online. Halo, sesuai aplikasi ya mas. Siap meluncur. Sepatu. Servis. Sepatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sepatu. Istirahat lah. Di mana? Di dia. Sepatu. Sepatu. Mang, liren heula mang. Oh, mun siap. Mana mang? Alhamdulillah. Di dia tuh di dia. Siap. Rokok. Nya. Rokok. Iya ditampingnya. Mangga.
lami. Sampai oke itu barang gawe bilang si jauh. Tapi alhamdulillah sok senajan ditu oge udah ketinggali hasilna geuning budak teh. Ketinggali pakaianana yang ketiga ayeuna yang ketiga baheula dan buat cenah jadi teknisi ting naon teh ka hardi kudu baik mah bagian naon mesin berenang ngoprek-ngoprek mesin berenang teknisi teh. Alhamdulillah sangkilang eta ditinggalkeun ku indungna 3 leutik. Alhamdulillah. Sugan we kahareupna atuh budak teh gede milik. Boga meureunnan pamajikan. Ah, cigana boga majikan kudu dipilih meureunnan boga minantu teh. Moal dibikeun kanu ecek-ecek sakitu gagahna budak ge dieu. Pilihan ke mah neangan pi majikanan teh. Ulah nu naon. Engke teh geuningan ngesekeun deui mitoha di kitu mah. Anu saimbang sarua wajah dan sekolot banyak. Haha. Pika pisenangeun jigana budak teu sangka sugan teh mah pigagaheun kitu jeung kasep deui kumaha bapana. Karasa waktu teh burit geuningan enak mah rek balik can ngejo dia. balik ah gagah euy.